Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tabtahli biha babadil taisir wa tabluka biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tulungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang, dicukupkan segala kebutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade masihan hiji amalan kadulur-dulur, boga dulur simkuring aya di tempat anu istilah anu harit lah anu seueur jin, anu sabangsa-bangsa jin lelembut-lelembut. Jadi bilih dulur simkuring istilahna hariwang atau lebih keung, bacalah kalimat ieu nyata auzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bacana 3 kali insyaallah dulur-dulur, mudah-mudahan jin atanapi sabang-sabangsa jin eta moal anu daek kadeukeutan nyala nyingrai nya insyaallah mudah-mudahan. Khususna ka ibu-ibu, boba ibu-ibu nuju istilahna urang nyandak murang kali budak lah kamana bae dibawana ku urang, bilih istilahna diganggu ku para lembut-lembut sabang-sabangsana jin, maka bacalah kalimat auzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun jeung istilahna para istilahna lembut-lembut sareng jin-jin eta moal anu ngadeukeuten ka urang. Tah sakitu berarti simkuring dulur-dulur, bobae simkuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.